Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Mang Dede Rajet anu biasa pancen tugas dina acara dongeng ieu. Good morning pemirsa, welcome katanya wilujeng patepang sareng sadayana gitu anu mika cinta karena dongeng Sunda ye. Hayat ya pemirsa, urang lajengkeun deui dongeng anu judulna Kitunggal teh kepada senyang kolong teh kana waktos. Terus dugikeun ka palih mana pemirsa sadayana dongeng Kitunggal teh mohon janten tos dugikeun ka eta Kitunggal teh nya keur yang hareupan si pongeknya. Mun atuh pamirsa supados yang kolong ting kana waktos brong bener euy, jago oge geuningan maneh teh. Sok ayeuna mah datangkeun sabarapa guron atawa sabara jelema ka kaula. Sebab kaula hayang ningali pangabisa nu jaradi maneh. Si anjing teu kote cepetkeun sabarapa guron sabaraha ieu sakala. Anu jelas sama aing sok ning harapan. Halus berarti. Maneh gede kawani sok petakeun deui sampai ka pelebah mana. Eta nu ngaranna pedog atawa pedang teh ka aing sabetkeun. Kitu. Eta cek Kitunggal. Atuh geus kitu mah eta si pongek manehanana bari jeung nyabut eta pedangna. Sia benar-benar mah wani jeung aing ieu pedang aing gara seket-seket mah sia lawanan. Sama sia kudu modar ku aing sia. Sok petakeun. Atuh geus kitu mah eta ngaran Kitunggal manehanna bari jeung taki-taki sabab ningali eta si pongek anu mawa pedang sakitu panjangna. Hiu. Tapi eta Kitunggal manehanna unsat sabelah kenca bari jeung metakeun eta leungeunna. Terang kadengena teh. Anjing goblok sia. Ketika eta pedang sia teh pedang aing teh kana leungeun sia ngabletrak kurang ajar pisan kuat oke geuning sia teh. Nyaan euy. Maneh pedang maneh teh seukeut pisan geuningan. Kitu eta cek Kitunggal dina waktu harita bari jeung eta Kitunggal taki-taki sabab di pelebah dinya oge eta jalma anu sakitu loba pisan ning hareupan ka eta Kitunggal. Jalma anu serba pakaianana belang aja dina waktu harita erek sigana manehanana erek nyamar deui ku eta pedang-pedangna atuh terang kadengena teh. Eta ngapapat kana leungeun jeung suku Kitunggal, tapi Kitunggal dina waktu harita manehanana ngasyukur bisa ngagak-gak deuri. Nyaan euy asa heula euy eta pedang teh kana eta cing cobaan ye kana tangkal anu lain atawa kana
takal jauh terak henteu kitu eta cek tunggal. Sora pedang kadengena nu mata keung dina waktu harita atuh si pongek oge manehanana jeung balad-baladna anu pakaian serba belang ajak teh dina waktu harita ayeuna sebagian geus mundur. Sabab ku ngabelentrangna eta pedang manehanana kana leungeun atuh jeung sukuna eta pitunggal eta si pongek oge manehanana rada miris. Sabab kakara cenah panggih jeung jelema anu bener-bener kuat atawa deas eta wakna. Gelo bodor heula. Sababnya jelema bener-bener lain lawanan urang. Bejakeun saware ka Kisubadra kamana eta si Komai. Goblok teh wae datang. Borokeun Komai memeja sia teh ka Kisubadra. Kitu eta cek si pongek bari jeung heuh manehanana ningalia eta leungeun jeung sukuna kitunggal sabab sok sieun meureun manehanana diserang deui ku deungeulan atawa jejekan eta kitunggal. Eta teh naon lokrak naon anu disabetkeun ka aing teh asa heula sia teh geningan eueuhna naonan eta ka awak aing motong mapur sia kurang ajar. Dak poan sia cing aing erek balik heula sia dak pepeja ka eta aing ka Kisubadra sabab Kisubadra bakal modaran ka sia. Sok bejakeun ka Kisubadra atawa ka saha aing kitu ngaranna kitunggal ieu ti lemur si patung anu neangan kurombolan sabab aing rek kabinasakeunana. Gitu eta cek kitunggal kadengena atuh teu antap parah deui eta si pongek sanggeus susumar dek nyebutkeun abejakeun ka eta Kisubadra manehanana katingali lumpat atawa jeung sebagian-bagian balad-baladna manehanana lalumpatan. Ya aneuy sugan aing teh yang harapan aing teh moal kabur tapi tungguan sia awal akhir bakal panggih jeung aing kurang ajar. Si pongek jeung batur-baturna dina sawarata harita geus henteu katingali deui. Ngan anu katempo teh saukur beleg-begna eta peuting. Dinya-nya jeung meureun eta geus moal boa si pongek anu bakal bebeja ka eta Kisubadra. Atuh geus kitu mah eta kitunggal manehanana init di tempat eta. Di kajauhan suara anjing leuweung kadenge hawar-hawar cing cerguk cing haraung anu pikeun eta si Ujang Rahayu jeung si Nini Karmini ngarasakeun manehanana sieun sabab lamun ngadenge sora eta cing cergukna sora anjing leuweung biasana sok aya kajadian. Matak si Nini Karmini jeung si Ujang Rahayu henteu wani kaluar ti imahna. Pon eta jalma-jalma anu aya di lembur Cipamuntangan oge. Jalma asa urang oge anu wani kaluar ti imahna. Aduh.
kudu ka mana deui kaula milampah teh. Surah anjing dia taduh. Kadenge peki handaruan. Bener-bener si Gana. Moal kitu teh nu disebutkeun. Subadra teh ya. Tadi disebutkeun ku film anu tadi. Tapi aing moal pinggir moal sieun. Sebab tekad hirup aing moal eureun ieu wae. Kitu eta gerenangna. Sorak kitunggal bari jeung heueuh manehanana katingalina leumpang. Kanu rada nanjak dina waktu harita teh. Sora jekugna anjing nu matak keueung di tempat eta si Ujang Rahayu geus teu kadenge deui sorana bari jeung manehanana ngadedengikeun ti pelepah mana sorana eta anjing leuweung teh. Bener euy. Asa beuki keuman sorana eta anjing teh. Kudu ka mana ya kuring milampahnya. Keur lempang. Eta kitunggal anu kabelabah luhur. Sora kadenge ti luhur anu kukuruan. Saha eta teh nu kukuruan teh dinya? Ki. Saya abi ki nate situ nate. Yang sakit ki. Kitu kadengena teh. Tepugo jeung teh jelas ta anu kukuruan teh. Sabab dina waktu harita dibarengan ku sora anu matak keuman. Nah eta teh sora mane eta kian sakil. Manti ya piki. Rek aya naon eta kian sakil ka dieu. Tapi nanti ka teh nanti hayang gitu. Nanti nutulkan ka eta kaki. Syukur atuh. Adi kancang turun eta kian sakil. Kitu eta cek kitunggal. Atuh dina waktu harita kitunggal oge ngarasakeun bunga sabab dina kusorana kadenge eta anu handaruan sora anjing leuweung si kian sakil datang. Bagja euy eta made datang ka dieu. Eta kuring teh keur eta kian sakil sok kacang ka dieu. Halo ki. Eta habutan neangan aki geus sababaraha poe ieu teh. Syukur atuh. Beja ti saha eta kuring aya di dieu. Nyabitan neangan we kitu ngan teh aya nu salalami kitu. Salah tongtrang gitu jeung salah ieu nanti salah anjing leuweung ieu. Sidikan. Nanti kuring teh bete geus pangicing jelema anu di dieu nu ngaku manehanana teh gerombolan. Kuring geus ngadu jejaten bieu teh ngan marerena kalabur. Geus saena mah kieu geus sakieu. Syukur eta cager mah nya. Eta kumaha tah aki saawalna ki. Cager teh kaula ge. Ayeuna mah naon teh urang neangan tempat pangdumukan ayeuna mah. Sebab urang mal bisa sare dieu tatangkalan lamun bisa mah neangan eta naon teh
tempat kitu eta cek tunggal latu sekian sakilo oge tadina waktu harita cek pemikiran manehna bener oge gitunya lamun sare dina lut tatangkalan sok sieun atau boa bisa aya satu anu galak. Dia telah asa tepararugu kieu sora nu kararitu teh di mata keung eta kian sok gancangkeun eta ka ditu kaluhur urang eta nanti neangan tempat sugan panggih jeung eta lembur jeung jalma nu di dieu atuh geus kitu mah eta duanana teh manehna cingkari di kapal lebah luhur ti eta patempatana teh. Alah ki nanti dah asal ala pergi kalaleung kieu ki nanti pergi ka dieu teh. Kan baik tenangkeun pikiran eta tong kabawakeun ku ieu ku kasieun kieu da moal naon eta mah sorana ge jauh di ditu di pelebah ditu siga nama bener teh anu ngapejaan siga nama kaula curiga ka jelema nu tadi tah nu ngadu jajaten jeung kaula eta siga nama eta kian geus wae nama sok gancangkeun lempangna eta na nanti gancangkeun ka eta kabelah luhur kitu eta cek tunggal bari jeung kitu tunggal ge manehna na dua teratreret ka kencak katuh udah soraeun kekeresekan tanah gigireuna teh. Tah geningan aya nu marengan eta kian tongkeung teuing kian aya nu nuturkeun ieu sigana makaruhun teh ki maung bodas sigana mah Alah eta kaluhun nanti diabi ke nanti ke layak ka keung kitu eta cek sekian sakil dina waktu manehanana bari jeung katingali nyuai-nyuai eta dangdaunan anu ngahalangan pikeun ngaliwat. Rasa tenang dina pikiranana jeung rasa bungah dina hatena sabab sora eta ki maung bodas aya dina gigireun maranehanana. Tuh ketinggalan eta kian geus aya tu katingali tu belah tongo aya lembur man eta keun gancang berukeun atuh geus kitu mah eta si kian oge ta manehanana da ningali ka eta anu kolenyai katingalina teh siga lampu cempor dia ta imah teh atuh si kian ge manehanana gancang ngagidigna gancang tah bari jeung manehanana muruka eta imah barang nepi teh memang aya katingali imah anu aya tepasan didenge-dengekeun teh pada simpe jeung jempling tah ngan saukur kadenge sora anjing leuweung anu ti kajauhan masih keneh
kadenge nyada. Dibarengan oge ku sora manuk-manuk peuting jeung sora ciang-ciang di eta patempatan teh. Sampurasun. Sampurasun. Punten. Sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kitu. Eta sekian sakil oge. Atuh Nini Karmini pon kitu eta oge si Ujang Rahayu manehanana ngarenjag. Sabab kadenge di jero aya anu nyebutkeun sampurasun. Tapi manehanana ge ngarasakeun kaget oge sabab aya nyebutkeun assalamualaikum. Si Ujang Rahayu jeung si Nini ngan saukur rutret. Bari jeung teu wani ngajawab karena ucapanana anu di luar. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kitu. Eta cek sekian sakil ongge. Si Ujang Rahayu dina waktu harita bari jeung keketeyepan nempok tina sela-sela bilik anu geus papada carang. Pon kitu oge eta si Nini Karmini anu nuturkeun kitu kangen. Ini aya jalmi ini duaan. Eta kade eta Ujang Rahayu bisi naon teh bisi anu dek rampung teh ngagarong. Nah dek garong naon ya eta ka urang sakieu jelema ka boga. Tapi nene sorana teh assalamualaikum assalamualaikuman. Lamun garong jeung rampung mah tara ngucapkeun assalamualaikum. Oh kade bisi nipu eta teh sabab hoda nu kararitu sok nyebutkeun. Sampurasun. Saha dilepet ieu kuring rek namo. Kitu. Kadengena eta ku Ujang Rahayu. Atuh si Nini oge tah dina waktu harita manehanana bari jeung katempo anu ngadaregdeg. Si Ujang Rahayu ngadegdeg beureunan soak sabab beureunan keur mangadenge sora anu pikakeungeun sora anjing leuweung. Tamah dina waktu harita aya anu datang. Ku sababaraha kalina ngadenge eta sora anu terus-terusan ngucapkeun sampurasun jeung assalamualaikum. Atuh si Ujang Rahayu oge dina waktu harita lahaula sabab manehanana ngadenge kanu ngucapkeun assalamualaikum. Tapi Nini Prabu kawe pantona bisi kari kumangkewe manehanana hokeun bae atuh ngan hati-hati eta Ujang Rahayu nanti Nini mah melang kitu sieun sok kawasin teh heula. Ieu kuring rek eta namu kapeutingan dek ngilu ngendong eta nu gaduh ieu bumi di dieu. Atuh geus kitu mah eta si Ujang Rahayu manehanana bari jeung ngulutrak mukakeun panto lalaunan. Aduh.
Waalaikumsalam. Bade kersa naon Kak Bumi Abdi teh? Syukur gedingan. Eta jang nate kaula dekiru di dieu ngenong we kitu keur sababaraha poe matawa saputing ieu mah. Sebab kaula teh aya maksud jeung dituju. Aduh. Mun atuh mangga eta. Assalamualaikum, eta abi ya kian sakil gitu. Oh. Nyata ieu ta si sian sakil deui nanti anu rek ieu anu ngilu ieu nanti ngilu ka kaula. Jadi kaula teh ieu ka dieu teh jeta ngalang-lang puana. Jang. Kan kaula teh kapentingan. Tadi bahkan kaula teh pegat atau dihadang ku jalma. Manehanana anu jajaten jeung kaula. Tangan manehna teh kalabur tadi teh. Ngan geus kitu teh nyata kaula teh neangan petepatan dekenong gitu. Sebab kaula masih kene panjang. Ye sekian anu manehna ngilu ka kaula bieu geus babaraha poe cenah neangan kaula. Aduh, mohon atuh nepangkeun abdi ki eta jang abdi nepangkeun ujang rahayu nami teh atuh geus kitu mah eta ku ngadengena ngobrol eta si ujang rahayu jeung jalma anu setengah tubuh si Nini Karmini nuturkeun ti tukang. Aduh geningan nya sok atuh eta dilalebat Nini teh bieu teh lain teh ieu kadenge kan sieun kitu Nini teh kadenge anu eta teh nu gogorohan teh dan Nini teh keung. Apunten eta Nini kaula nanti ka dieu penting-penting sebab kaula neangan patempatan keur ngenong. Nya sok atuh syukur eta mah atuh geus kitu mah eta sekian sakil oge manehanana sila dia tetepas pon kitu oge eta kitunggal. Bade aya perkesaan naon atuh eta teh aden-aden teh ka dieu. Jadi kieu nya kuring moal panjang lebar gitu sebab tujuan jeung maksud kuring ka dieu teh aya nu dimaksud. Jadi anu dimaksud teh kuring anu ngalang-lang buana ti lembur Cipatung nyata neneangan anu ngaranna gerombolan. Tahun bangna tepikeun ka kuring neneangan eta gerombolan. Jadi kieu
lamun kudu disebutkeun mah. Kuring baheula keur waktu leutik di lembur Cipatung di Tatan Dasa kudu ngaranna eta Korombolan. Majarkeun anu jadi inung bapak kuring boga hutang. Cenah inung bapak kuring teu boga keur mayarna. Eta manehanana nandasa kaula. Suku kaula ditek-tek sabelah. Nyebutkeun keur mayar hutang nu jadi inung bapak kuring. Jadinya kuring ngarasakeun dendam kanu ngaran eta Korombolan. Atuh geus kitu mata bari jeung eta sinini pon kitu ge si Jang Rahayu manehna ngareret kana suku eta anu buntung sabelah. Mata kaula ngalang-lang buana mereka berantas kanu ngaranna eta Korombolan. Dendam kaula lamun manehanana can tepikeun ka pae atawa tepikeun ka can insap kaula malwa ka eureun. Tah. Ye sekian sakil. Sekian sakil sarua tiditu ti lembur Cipatung anu keturunanna Eyang Haji Muhammad Darajat. Manehna ngarasakeun was-was ka kaula. Batak manehna sababaraha poe neangan kaula anu lumampah ngalang-lang buana. Tapi kaula di dieu panggih di lembur ieu panggih jeung jalma. Bahkan can datang kaula ka dieu kaula ari jaten dina teh jalma teuing sa ngaran nama. Anu jelas manehanana make pakaian teh pakaian belang ajag. Kitu eta sakitu ngajelaskeun ka eta jalma anu aya di eta patempatan. Mohon saya bah namina teh Ujang teh Jang Rahayu eta ki teras ieu tah nanti Ujang ieu teh Jang Rahayu namina teh ayeuna mah Nini Karmini gitu. Syukur atuh ayeuna teh orowa sok sieun kitu saha jeung sahana. Tong sieun ku kaula. Kaula lain jelema jahat. Atuh geus kitu mah tah kitunggal drek-drek deui ngabejakeun jeung ngabejakeun lalakon manehanana. Ngan sanggeus eta kaula jimat kaula anu disebutkeun ana eta itu ku kaula teu dibawa. Sebab eta ngancem dina awakna eta babogel. Tah, kaula datang ka dieu nyata kaula hayang neangan ilmu heula. Lamun bisa mah ini Ujang pangnuduhkeun tempat kaula, jadi kaula hayang tapa heula. Atuh geus kitu mah eta sinini manehanana bari jeung jadi ka tukang balik deui teh mawa eta cai kana teko pun mawa oge teuing naon lah teuing kulup sampe teuing kulup tales meureunnan teuing kulup naon lah da poek pokona malah tukang dongeng nage teu pati jelas dina waktu ari teh ngan anu jelasna eta sirine teh
ti pangate nganggidigna mawa teko da kadeng eta sora kelentrungna awi tina gelas tina awi gitu. Nama carita teh teng entik meureun lah pokona teuing naon eta anu dibawana ku cinini kan kadenge deui teh cenah empek atuh cenah ngopi heula lah mun cek urang mah. Naon cenah jeung naonna cenah da cinini ge meureun ngarasakeun atoh. Bari jeung hayang manehna cumarita jeung bebeja ka jalma anu anyar datang. Bari jeung setengah hate oge kitu manehanana ka jalma anu anyar datang ieu teh. Ayeuna Ujang Jang Rahayu terus nini tong ngarasakeun sieun geus ku kaula. Kaula lain dek niat jahat. Man kaula hayang tapak di tempatan teh sabab nghareupan jalma anu belang-belangna aja kita teh loba pisan. Bahkan manehna nyebutkeun susumar aya ngaran Kisubadra kitu. Aduh, mohon. Tata teh Kisubadra teh ja lamun kudu dipanjangkeun carita nama. Nah teh eta teh gorombolan kitu raja gorombolan di dieu kitu eta teh. Matak ini mah dilebur si pamuntangan ieu teh. Ngarasakeun keung gitu lamun geus kadatangan ku manehna imah teh sok diduruk gitu lamun harta-harta da dibawaan. Keun tong sieun tong keung. Sebab kaula anu bakal nying hareupanana. Barang direrete eta si yang sakil mah manehanana ungut-ungutan teh bari jeung teuing ngopi eta non teh huwi meureun jeung tales lah teuing chicken lah. Mang teh mamanya jeung chicken negala. Oh wow chicken negala teuing martabak meureun. Moal aya martabak cuman baheula mah. Sok eta kojang ngalodola ke gampang eta mah capek meureun anu geus di perjalanan. Mohon ya nenek abis teh capek tak na tah lahayu nanti itu ya nanti yang pendak jalan kitunggal gitu kan itu kan dia terpendak wae tadi pendak gitu bebohan aya nu kadenge tong-tang dongtlang gitu jeung salah-salah anjing anu babaung gitu ka dia teh. Eta teh manehna teh dewana teh eta nyata sora anjing leuweung aja gitu jadi mun aya naon teh sia sora anjing leuweung eta sok ngabejaan ka manehna teh. Paingan atuh pantes da begitu kaula datang ka dieu teh geus raing ta sora anjing teh. Ai dewa na manehna kitu mah. Kitu eta sakitu nga rasa sieun encan lerer rasa sieun encan indit tina eta hatena si Ujang Rahayu rasa sieun oke encan indit ti eta hatena Nini Karmini sabab manehanana ngarasakeun sok sieun ieu jalma anu datang teh manana bohong atawa nipu. Tapi ku kitunggal oke geus dijelaskeun yen cenah manehana datang ka dinya teh lain erek niat ngajahat. Ngan manehanana bener erek neangan gorombolan anu geus nandasa kana dirina. Kuhulang jentulna
eta sikian si Ujang Rahayu pun kitu eta sinini kitunggal dina waktu harita terus ngajelaskeun maksud jeung tujuanana. Bahkan naon anu dicapkeun ku kitunggal teh Nini Karmini ayeuna mah rada percaya oke. Sabab lamun jelema erek niat ngajahat tara bet ngajelaskeun atau ngomong anu sajen trewelena mata kulila na eta obrolan antara Nini si Nini Karmini jeung eta kitunggal rasa kasieun geus rada pudar. Pon si Ujang Rahayu oke mikir mana mungkin cenah anak sekecil ini cek zaman akhir teh mah jadi gerombolan. Yang jadi gerombolan itu kan udah pada tua-tua gitu cek urang mah. Aduh pemirsa sadayana gitu eta lalakonna kitunggal jeung sekian sakil. Mun atuh pemirsa Mang Dede ge sanes kirang sono ya pemirsa ngalalakonkeunana eta kitunggal jeung si Kian Sakil mung ninggalkan waktos teh mun waktos aya netes teh kapan deui. Mun atuh pemirsa sadayana Mang Dede ngahaturkeun nuhun pisan kanu tos ngiring ngarojong kana acara dongeng ieu. Tong hilap cenah ieu pamirsa dongeng kitunggal teh subkiper cenah kitu tah pados aya dongeng-dongeng anu sanesna. Urang teudeun dihandeuleum sieum. Urang Sunda dihanjuang siang. Panaya kata jeung bahasa cenanya maung mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Ya, orang mati kan meninggalkan jasa. Gitu pamirsa sadayana. Mun atuh hatur nuhun pisan ka sadayana urang lajengkeun deui sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pernios.